kalaka jadi ngajenteng tepuguh geningan pisangkal bulu. Bet awas anu keur bingung. Lain hayang ngabinasakeun kuring duaan Andika teh. Ingatkeun pisangkal bulung. Ingatkeun ku Andika. Lumangsungna ieu tarung kudu tepikeun ka anggeus pisangkal bulung. Sandika milu nyambungan karena cerita anu jadi pamajikan ditujukeun ka Kisangkal Bulung. Bener. Andika ulah ngan saukur bisa ngumar caritaan jeung ancaman wungkul Kisangkal Bulung. Jadi caritaan teh kudu dibarengan ku kanyataan atawa dicukupkeun tepikeun ka dieu bae. Saterusna Ibu Raswati dibebaskeun ku Andika. Ya. Si lain montongnya capek kamana karap saya Sandika. Maka jeung tarung dicukupkeun tepikeun ka dieu sagarupa. Terus si Saraswati dibebaskeun. Memangna dewek ge geus eleh jajakan ku saing duaan. Monyi dewek kudu eleh mah. Sagedeung deui kaayaan lumangsungna ieu tarung bakal robah deuleu sia. Jadi si lain duaan teu kudu kaget. Tarung tetep kudu langsung deuleu. Kisangkal Bulung nangtukeun sikapna pikeun bisa sagancangna ngungkulan dua urang lawanna. Tayade cara kajabati kudu ngagunakeun ilmu pamungkasna anu arang langka digunakeun mun teu ngayunan lawan anu berat. Mangrupa kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Kisangkal Bulung sagadiri pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna nu disebut mantra langkara. Watakna setiap panalajang lawan moal bisa bebas laju kena kana sasaran. Sabab karasana ku anu jadi lawan, tata gerak nu dilakukeunana jadi karasa berat. Mangaruhan kana kekuatan tenaga lapisan nu jadi lawan. Kisangkal Bulung ngasupkeun pedang hideungna kana sarangkana. Mancuh dina tangtunganana. Ngangkat dua leungeunna ka luhur bari ngarapal mantrana dibarengan ku musirkeun kakuatan batina. Peureum sakedeung teu lilanya beunta. Terus ngabagikeun paneuteupna ka dua urang lawanna. Bae terus nyarita di Bandung jeung seuri. Yeah. Tatan-tatan sagadi deui silaing duaan Rasanti Sandika. Lumangsungna tarung bakal aya parobahan. Anu jelas sakedeung deui silaing duaan bakal binasa. Bakal binasa babarengan deuleu sia. Geus waktuna ayeuna dewek ngagunakeun kakuatan ilmu pamungkas. Bisa dipastikan silaing duaan moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu pamungkas mantra langkara anu bakal digunakeun ku dewek deuleu. Anu mantak silaing duaan kudu geus siap pikeun narima kana kanyataan euy. Ajal binasa ku leungeun dewek. Sabab dewek geus moal mere diampun ka silaing duaan. Rasanti jeung Sandika pada ngageter oge hatena. Ningali anu jadi lawan kalakah ngasupkeun senjata pedangna kana sarangkana. Ngandung harti anu jadi lawan teh bakal ngagunakeun kakuatan ilmu anu leuwih hebat tibatan senjata pedangna. Sedengkeun Andaru anu ti tadi ngabandungan kana lumangsungna tarung jadi kageteun oge. Ningali anu jadi guruna bakal ngagunakeun ilmu mantra langkara mangrupa ilmu pamungkasna. Andaru ngomong sorangan bari seuri. Guru aing ayeuna mengagunakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Hayang gancang binasakeun sigana mah. Rasakeun sah Rasanti Sandika. Sakedeung di mane duaan bakal nangpuyak eueuh nyawaan deui sia. Aing boga kayakinan. Sakumaha hebatna ilmu silat si Rasanti jeung si Sandika. Tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu pamungkas mantra langkara. Anu dipiboga ku guru aing. Anu bakal digunakeun guru aing, ayeuna mah maraneh duaan bakal ngajampan aja bugang.
Rasakeun Sandika Rasanti dabungan pamola sia-sia. Sedengkeun Sandika harita ngaret ka Rasanti bari ngomong lalaunan. Anti, urang kedah langkung waspada Anti. Ilmu pamungkas anu bakal digunakeun ku Ki Sangkawulung pangruna oge. Kamampuan lawan bakal langkung hebat Anti. Anu mata kurang duaan kudu ngagunakeun kemampuan sareng kekuatan anu sapenuhna ieu mah Anti. Nu disaurkeun ku Kang Dika memang leres Kang. Tapi urang teu kedah sentar Kang. Teu kedah sentar ku ilmu pamungkas anu jelawan Kang. Margi keur Anti mah tos girig pikir kuat patekadan Kang. Upami urang memang kedah ditakdirkeun ajaling pati saserengan taya bayana Kang abdi mah ikhlas Kang. Demi ngabela anu jadi indung. Urang memang kedah ikhlas bibilasan Kang. Ki Sangkawulung merhatikeun kadua urang lawana bari ngumbar deui caitanana. Kena buktikeun kamampuan silain duaan Rasanti Sandika. Ketrukeun gunakeun sakabeh kakuatan panalajang anu sakirana bakal mampu ngarubuhkeun nuju lawan. Hasok maju talajang dewek Rasanti Sandika. Tong saurang-saurang bareng saduanana. Rasanti anu pangheulana maju bari ngagero. Urang teruskeun tauna Ki Sangkawulung. Tadah panajang ieu. Heya! Jorelat sulung Rasanti jeung Sandika ting jorelat majuna rajang. Tapi waktu salengkah deui jarakna ti tempatna Ki Sangkawulung, Rasanti jeung Sandika jadi kageteun oge sabab gerakanana jadi karasa berat kacepatan gerakna urangan. Ngajadikeun kakuatan panalajangna teu bisa labas laju kena kana sasaran. Dina kayaan seperti kitu Ki Sangkawulung bangun anu laluasa ngagerakeun sapasang leungeunna. Ngabagikeun panalajangna anu geus teu bisa dibendung jeung disingkahan ku dua urang lawanna. Leungeun anu katuhu ngahantem kana dada Sandika. Saksuk ceblot. Sedengkeun leungeun anu kencang ngahantem dada Rasanti. Sak hiuk cudak des. Balukar tina eta panalajang. Harita Sandika jeung Rasanti pada tingkelero nahan kanyeri. Pada ngabarang kieu mundur sabalengkah katukar. Tapi kekuatan daya tahan badan Sandika jeung Rasanti cukup hebat. Harita masih kene mampu ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuhkeun tangtunganana. Ki Sangkawulung mancu dina tangtunganana ngalengak seuri ngumbar ka sukahatena. Kakara kabeunangan sakali ku panalajang dewek. Kayaan silain duaan geus langsung ripuh secara Rasanti Sandika. Sagedeung deui mangsa katibanan ku panalajang dewek anu kadua kalina. Mangka caitaan dewek bakal jadi kenyataan. Silain duaan bakal ajal binasa babarengan keluarga dewek. Sedengkeun Andaru ngarasa boga kayakinan guruna bakal mampu ngabinasakeun dua urang lawanna. Harita nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Sandika jeung Rasanti. Hei! Sandika Rasanti. Sagedeung deui maneh bakal acal binasa babarengan ku Ki Sangkawulung guru dewek. Aduh, suka jeung sugema kan hata dewek euy.
bakal ningali si lain duaan ngababatang jadi pugang di ieu patempatan. Hayang nulungan ngabebaskeun si Saraswati teh moal bisa jadi kanyataan Sandika Rasanti anu puguh masih lain duaan we bakal bararitaran dina poe ieu. Gancang binasakeun Ki Guru tong lilat teuing nepi ka pecek jiga pepet nya. Rasanti jeung Sandika ngan saukur ngareret sakedeung ka tempatna Andaru. Saterusna duanana sagede diri pikeun neruskeun tarungna. Dina sikapna anu tana Sandika nyarita ka Kisangkal Bulung. Kisangkal Bulung. Tarung masih lumangsung. Andika tu kudu wakamasikeun kuring duaan bakal acal binasa. Sanggeusna kasibanan ku panlajang nu kadua kalina. Sabab ngeunaan pasi papasen mah lain hakna manusia. Anu jelas kuring duaan Kisangkal Bulung geus gilig pikeun ngadu jiwa sok sanajan tepikeun ka ajal babarengan moal matak dari panasaran. Sabab kuring duaan geus ngalakukeun upaya pikeun ngabebaskeun Ibu Raswati. Kisangkal Bulung ngumbar di kasuka hatena. Sikap jeung caitaan si lain ngagamarkeun kaayaan jalma anu geus putus asa. Pengasarepan saing Sandika. Ku dewek geus bisa katebak sia. Dina hati leutik masih lain duaan teh boga perasaan nu saluanya. Nyata ngaku kana kahebatan, kakuatan, kaunggulan ilmu mantra lengkara. Ieu teh mangrupa ilmu pamungkas nu digunakeun ku dewek ge. Si Senepa dikatapang talung jeung aing teu lila tah bagi pene ku aing. Anu bakal mungkas kahirupan saing duaan. Sandika jeung Rasanti sagede diri pikeun neruskeun tarungna. Ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan sapinuhna pikeun anu kadua kalina. Tapi sameneh Rasanti jeung Sandika majuna rajang harita aya cirim anu ngajeret datang saterusna mancuh dina tangtunganana di gigireun Rasanti. Cirimu anya datang tete laki petir si samar nyawa geuningan baraya. Harita ki petir si samar nyawa nyelang ngaret ka Rasanti betus nyarita. Ulah bisa dalila ngabandungan kejadian lumangsung ya. Ngadenge caitan adi kaduaan anu boga maksud hayang ngabebaskeun Saraswati. Kula jadi penasaran aya hubungan naon jeung Nang Bule? Abi Rasanti bibina Nang Bule. Jadi Nang Bule teh alo abi ki sedeng ke Saraswati teh pun biang ninina Nang Bule ki atuh ye Kang Sandika teh caroge abi tangna datang ka dieu teh nyaeta rek kabebaskeun pun biang Ibu Saraswati anu aya dina cengkramanna Kisangkal Bulung ki. Sandika jadi penasaran harita terus nyarita ka Ki Petir si samar nyawa. Oke, Dupi. Iya. Dupi kisana teh saha saung ti mana itu geuningan? Tiasa sumping ka dieu harita Ki Petir si samar nyawa ngawanohkeun dirina. Ngaran kuring Ki Petir si samar nyawa. Kula datang ka dieu lantaran menang tugas si Nang Bule guru kula. Jadi kula mah nyebut teh Nang Guru. Tugas si Nang Guru teh nyaeta kudu nulungan ngabebaskeun Saraswati. Ninina Nang Guru. Nya syukur we ayeuna ditepangkeun jeung dulna Nang Bule atawa Nang Guru anu boga karep jeung pamaksudan anu sarua geuningan. Rasanti jeung Sandika rada ngahulang oge semu anu bingung. Sabab eta jago kolot anu ngaran Ki Petir si samar nyawa teh ngakukeun muridan Nang Bule. Tapi keun kan nyebutkan Nang Bule teh Nang Guru. Tapi Rasanti teu waka manjangkeun caritaan. Harita terus nyarita deui. Nuhun we atuh adi sareng pun lanceuk
ditepangkeun sareng saira di dieu. Tarung untuk acan lekasan ieu teh Ki. Abdi duaan bakal neruskeun tarung ngayunan Ki Sangkal Wulung Ki. Bios engke dewe nya ngobrol panjang lebar namanya Ki. Keheula. Lantaran diri kula gekeun ngalaksanakeun tugas di anu jadi guru. Jadi ayeuna mah kula anu bakal ngayonan Ki Sangkal Wulung. Terus terang kula lain henteu percaya kana kemampuan Andika duaan. Tapi kekuatan ilmu nu digunakeun ku Ki Sangkal Wulung mangrupa ilmu anu ngandung kekuatan gaib. Eta kekuatan ilmu moal bisa diimbangan ku kekuatan tenaga lapisan jeung keampuhan jurus. Mun Andika duaan nuliskeun tarung tangtu bakal kawalahan. Anu matak leuwih hade mundurkeun lah kula anu bakal ngimbanganana Rasanti Sandika jeung Sandika. Bisa nerima satengah arti karena caitana Ki Petir si Camer nyawa. Saterusna harita Rasanti jeung Sandika ting cuelak muru ka tempat anu rada anggang pikeun ngabandungan kajadian saterusna anu bakal lumangsung. Ki Sangkal Wulung musurkeun paneutupna ka jalma anu anyar datang baitus nyarita. Saha si lain make jeung nitah mundur ka si Rasanti jeung si Sandika anu keur tarung ngalawanan dewek. Kurang ajar sia. Gancang jelaskeun boga karapamaksudan naon si lain sebenarnya. Ki Sangkal Wulung nanyakeun kana karapamaksudanana pangna nitah mundur ka Rasanti jeung Sandika dua urang lawana. Ki Sangkal Wulung bisi ilaing hayang nyaho ngaran dewek teh Oma Irama Ki Petir si Camer nyawa. Datang ka dieu memang ngahaja sabab rek ngalaksanakeun parentah ti anu jadi guru nyaeta Nang Bule alias Nang Guru. Dewek dibere tugas pikeun ngabebaskeun Saraswati ninina guru dewek anu ayeuna aya dina cengkramana ilaing. Anu mata Rasanti jeung Sandika ditah mundur ku dewek. Saha dewek anu bakal ngagantikeunana ngayunan si lain Sangkal Wulung? Iya dewek. Dewek boga rasa tanggung jawab ieu tugas jadi guru nyata Nang Guru. Ngadenge caritaan Ki Petir si Camer anu nyebutkeun salaku muridna Nang Bule, harita Ki Sangkal Wulung nyarita deui di bareng jeung sieun. Jago kolot kawasi lain jadi muridna si Nang Bule. Henteu salah malai. Si lain kawas anu burung petir. Kasar asup ka dewek mah. Si lain kalaka ngaguru ka budak lalaki mangkat rumaja seperti si Nang Bule. Bangga si lain meningkene gancang ini tinggalkeun ieu patempatan si Petir. Sabab karapamaksudan si lain moal bisa jadi kenyataan deuleu sia. Si Saraswati moal bisa dibebaskeun ku dewek. Kajaba mun si Nang Bule datang ka dieu. Bari masrakeun catetan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Nyingkah si lain Petir. Ki Petir si Camer nyawa tetep dina sikap jeung pamadeganana. Manehna moarek ngejat pikeun ini tinggalkeun patempatan muncan bisa ngabebaskeun Saraswati. Dewek moarek ngejat tinggalkeun ieu tempat mun tacan bisa ngabebaskeun Saraswati. Kajaba mun Saraswati ayeuna dibebaskeun ku si lain Sangkal Wulung. Mangka dewek bakal ini tinggalkeun ieu patempatan. Kitu sikap pamadegan dewek Sangkal Wulung. Ki Sangkal Wulung jadi ngarti dirina teh bakal adu hareupan tarung ngayunan Ki Petir si Camer nyawa. Anu boga karep hayang ngabebaskeun Saraswati. Nutup seukeut kanu dilawan harita Ki Sangkal Wulung terus nyarita deui.
Ya, si Laing memang tengukur karena kemampuan diri petir kalah kare korbankan diri sorangan demi ngabela si Saraswati tindakan bener-bener bodoh ujung belagu seteh lain pada kolot seteh mun si Laing memang geugeum hayang ngabebakeun si Saraswati mangka dewek ayeuna mereka tangtuan ka si Laing si Saraswati bakal bisa bebas mun si Laing mampu ngabinasakeun dewek deuleuh tapi eta kanyataan moal bisa jadi kanyataan sia petir anu pugu masih Laing dina pungkasan tarung si Laing anu bakal ajal binasa ku leungeun dewek petir Ki petir si Samarnyawa langsung ngawagun pasangan sayaga diri pikeun ngagunakeun ilmu kilat baja dewa sedengkeun Ki Sangkawulung anu boga pamikiran nu jadi lawan bakal ngagunakeun kemampuan ilmu silatna maju narajang harita jadi kageteun oge sabab nu jadi lawan ngalakukeun panarajang jarak jauh harita sanggeusna Ki petir si Samarnyawa sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan di tempat harita terus ngagerakeun leungeun katuhuna dadah ku si Laing Sangkawulung kekuatan kilat barga dewa leungeun katuhuna Ki petir ngaluarkeun sora anu ngabledag dituturkeun ku kilat anu ngablesat nuru kana tangtungan badan lawan bledag wush blesat eta panarajang jarak jauh teh memang di luar dugaan nu dilawan tapi Ki Sangkawulung gancang ngangkat sapasang leungeunna ka luhur bari ngagero ku dewek di tadah panjang si Laing mantra langkara hea dua kekuatan ilmu anu pada ngandung kekuatan gaib harita bantrok kilat anu ngablesat anu ngarah kana tangtungan badan lawan bantrok jeung geteran kekuatan nu kaluar tina badana Ki Sangkawulung mapag sameran kilat anu ngablesat apupuhiu blesat hus warna bedak gus bantrokan dua kekuatan ngajarikeun Ki Sangkawulung jeung Ki petir si Samarnyawa pada ngajarijeg malulur ka tukang meh dina waktu anu bareng duanana pada mancukeun tangtunganana Sangkawulung jadi ngarti kekuatan ilmu digunakeun ku Ki petir si Samarnyawa mangrupa kekuatan ilmu anu ngandung kekuatan gaib saperti halna kekuatan ilmu mantra langkara anu digunakeun ku dirina Ki Sangkawulung pikeun nutupan kakagetna harita bari ngumbar caitanana kekuatan panajang si Laing cukup lumayan oge tir tapi sakumaha hebatna kemampuan si Laing tetep si Laing anu belagu kacida sabab geus ngorbankeun harga diri tepikeun kajadi muridna Sinang Bule lain kasih senep si Laing guguru teh salila makalangan di dunia kajawaraan kakarek ayeuna aya kajadian budak lalaki pantal Sinang Bule boga murid jago kolot ka si Laing runtag harga diri teh Ki Sangkawulung harita mah panas ku caritaan kanu jeung lawan tapi Ki petir si Samarnyawa teu kapangaruhan ku caritaan jeung lawan harita Ki petir terus cerita Sangkawulung
Ilaing montong anggap enteng ka nang guru sabab nang bule sanajan budak keneh tapi kekuatan ilmu luka cangking ku nang guru susah pikeun neangan tandingna deuleu. Komo sanggeusna nang guru bisa ngayakinkeun jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia teh. Di sisi lain hayang nyaho ku dewek bakal dicaitakeun naon sabab dewek ngaku guru kanang bule mangrupa pengalaman dewek jeung dua urang batu dewek dengekeun caitaan dewek sangga burung. Harita dicaritakeun ku Ki Petir si Samarnyawa sanajan nang bule budak keneh tapi manehna geus bisa ngawasa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia. Sakumaha anu kaalaman ku dirina jeung dua baturna mangsa ngahurup kanang bule saukur ku sageprakan bisa dirubuhkeun ku nang bule anu ngagunakeun jurus panunggal atau panunggal daya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Ki Petir si Samarnyawa mungkas caitanana kitu tah bisi lain hayang nyaho mah Ki Sangkawulung ngeunaan kahebatan nang guru. Ngadenge caritaan Ki Petir anu saperti kitu harita Ki Sangkawulung jadi kerung oge bari ngahuleng sarta ngomong dina jero hatena. Ningali kana sikepna mah si Petir nyaritakeun kajadian anu sabenerna. Cacakan kakarek jurus kahiji geus sakitu hebatna kakuatan ilmu sinang bule. Komo mun geus catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna geus kacangking sapinuhna. Mun tepikeun ka kitu geus jelas pamohalan catatan rahasia bisa direbut ku aing. Ka hati oge mun kitu mah. Naon sababna si Petir tepikeun ka ngaku guru ka sidang bule budak kamari sore. Tapi masih kena aya kasempatan gede aing sabab catatan rahasia panunggalan jati sampurna tacan kacangking sapinuhna ku sidang bule. Eta nu kudu jadi bahan pamikiran aing mah. Beuki tambah kuat karep jeung kahayang Ki Sangkawulung pikeun ngapinulik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Mumpung tacan kacangking sapinuhna ku nang bule masih aya kasempatan keneh pikeun ngarebutna. Ningali Ki Sangkawulung kalah ka ngahulang harita Ki Petir si Samarnyawa nyaita deui. Anu mata ge lain geus kudu ngimpi hayang ngapimilih catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna sagarupa anu edina kenggamanan nang guru. Sabab pamohalan ilaing bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu nang guru Jadi selain geus eueuh hartina make kudu ngagunakeun Saraswati dijadikeun canda sagarupa. Ngarepkeun nang guru bakal datang ka dieu bari masalkeun catatan rahasia ka ilaing Sangkawulung. Anu puguh mah dewek datang ka dieu teh ngawakilan nang guru pikeun ngabebaskeun Saraswati. Inget tah Ki Petir si Sangkawulung naneskeun geus eueuh hartina Ki Sangkawulung make ngagunakeun cara Saraswati dijadikeun sandra. Sangka nang boleh aya datang bari masrahkeun catatan rahasia teh. Sabab geus kabuktian ku nang boleh nu jadi guruna geus diwakilan ku dirina pikeun ngabebaskeun Saraswati. Ningali Ki Sangkawulung masih keneh ngahuleng. Harita Ki Petir si Samarnyawa terus nyaita deui. Ingatkeun Sangkawulung. Mun ilaing tetep moal ngabebaskeun Saraswati, mangka dewek bakal ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan ilmu sapinuhna pikeun ngabinasakeun nu dilawan. Pilihan kae tinggal aya di ilaing. Sok de kumaha Sangkawulung? Ki Petir naneskeun. Mun Saraswati henteu dibebaskeun, mangka dirina bakal ngagunakeun sakabeh kamampuan kakuatan ilmuna pikeun ngabinasakeun nu jilawan. Ki Sangkawulung beuki kahudang amarahna. Dibarengan ku rasa panasaran harita
nangtang deui ka nu lawan pikeun maju narajang neruskeun tarungna. Montong loba batot si laing petir goblok. Hasok teruskeun sia tarungna. Buktikeun kahebatan kakuatan ilmu si laing. Nepikeun ka mana kakuatan ilmu kilat baja dewa nu digunakeun ku si laing. Kekuatan panjang si laing bakal ditadah ku dewek sapetir. Ke petir si Samarnyawa ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagero. Rasakeun sangkal bulung ari keukeuh palasaran. Kilat baja dewa. Harita bantrok deui dua kekuatan anu ngandung kekuatan gaib. Dua kilat anu ngabresap datang teh dipapa ku getaran kekuatan anu kaluar tina badana ki sangkal bulung. Bantrokan dua kekuatan nimbulkeun sora anu ngabledak, besar, wusar, bledak, gus. Dituturkeun ku ki sangkal bulung anu ngadalegdeug mundur dua lengkah ka tukang. Sedengkeun ki petir si Samarnyawa ngajarijeg mundur satengah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana harita pada mancuhkeun di tangtunganana. Di sangkal bulung jadi ngarti kana kayaan anu keur dising hareupan ku dirina. Kakuatan ilmu mantra langkara beda salapis ipis jeung kakuatan ilmu kilat bajra. Anu digunakeun ku anu dilawan leuwih unggul salapis kakuatan ilmu kilat baja dewa, tapi sok sanajan ukur beda salapis tang tue bakal aya pangaruhna dina mangsana hayang bisa ngungkulan nu lawan. Bari mancuh dina tangtunganana sarta musirkeun perhatian ka nu lawan. Harita ki sangkal bulung ngomong dina jero hatena. Ningali kana kanyataan saperti kieu mah aing jelas kudu ngarobah carata rumun kieu mah ieu. Kakuatan ilmu mantra langkara tetela taya pangaruhna kana tata gerakna sepetir. Mangsa ngalakukeun panajangna. Sabab manehna ngalakukeun panajang jarak jauh. Aing anu kudu ngalakukeun tarung langsung dan jarak deukeut mun kaya kieu mah ieu. Sedengkeun ki petir si Samarnyawa jadi beki panasaran harita nutup seukeut kana jilawan bari tos carita. Sangkal bulung ilaing kudu ngarti dewek bisa sakaligus ngagunakeun kakuatan panajang sameran opat kilat anu bakal keuna kana anggota badan si laing sanajan masih kene dibendung ku kakuatan ilmu mantra langkara. Tapi dina akhirna mah daya tahan kakuatan eta ilmu bakal katamus ku panajang jarak jauh kilat baja dewa. Ya, lalu masih kene lumangsung sia petir. Kamana karep sa ngomong teh. Si laing montong wakaboga angkeuhan bakal mampu ngungkulan kakuatan dewek euy. Kalah kumaha oge dewek anu bakal unggul mah sia petir. Kisangkal bulung. Jadi nangtukeun sikapna dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun kakuatan gabungan. Jurus pedang kalabang ireng digabungkeun jeung kakuatan ilmu mantra langkara. Sedengkeun kakuatan ilmu watu galung diharapkeun teu bisa ditembus ku kakuatan sapasang lawan. Anu matak tarung kudu dilakukeun secara langsung dina harti tarung jarak deukeut. Hartina kisangkal bulung anu kudu miheulaan narajang. Kisangkal bulung mesar pedang hideungna. Manehna boga kayakinan gabungan jurus pedang kalabang ireng jeung kakuatan ilmu mantra langkara bakal mampu ngungkulan nu jilawan nu matak harita